Bismillahirrahmanirrahim. Ngalajengkeun kana cariosan anu katunda. Ayeuna bade nyarioskeun asmana Gusti Allah, sifatna Gusti Allah anu ka-78 nyaeta Al-Barru. Al-Barru hartosna dat anu maha dermawan. Dermawana Allah Subhanahu wa ta'ala maparin kasayan, maparin nikmat ka sakabeh makhlukna. Dermawana Allah Subhanahu wa ta'ala mencakup kana sifat-sifatna Gusti Allah anu sanesna, kana Rahman Rahimna, kana Al-Ghafarna, kana Al-Afwana jeung anu sanes-sanesna. Rahman Rahimna Allah Subhanahu wa ta'ala terus dipaparinkeun ka sakabeh makhluk, baik di kalangan manusia, di kalangan hewan, di kalangan tumbuh-tumbuhan, gunung, bumi, malaikat, jin, kabeh dipaparinan nikmat ieu ku dermawana Allah Subhanahu wa ta'ala. Eta anu umum, kahiji umum itu dermawana Allah Subhanahu wa ta'ala teh kahiji umum mencakup ka sakabeh makhluk, dipaparinan nikmat ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Anu khusus mah kerja di kalangan makhlukna anu takwa, termasuk manusia, urang mah gitu, muslim anu ngalaksanakeun maksiat tobat ka Gusti Allah ditampi tobatna, ta eta dermawana Gusti Allah teh bijaksana maha ngapunten Allah Subhanahu wa ta'ala kana kasalahan anu janten makhlukna anu bener-bener tobat ka Allah Subhanahu wa ta'ala, ieu ku dermawana Allah. Bahkan orang kafir sekalipun tobat ka Allah Subhanahu wa ta'ala ku sifat dermawana Allah Subhanahu wa ta'ala bakal ditampi taubatna asal bener Allah lautan hampura. Ieu ku dermawana Gusti Allah. Nama ngrupakeun karunia anu dipaparinkeun ka setiap makhluk termasuk ka urang sadayana. Seueur karunia ngaemutan we. Ngrupakeun ilham hidayah eta sadayana paparin ti Allah Subhanahu wa ta'ala anu ngajantenkeun sumber kasayan. Ku dermawana Allah Subhanahu wa ta'ala anu ngalaksanakeun kasayan hiji dibales 10, bahkan bisa dibales berkali-kali lipat. Dipiwarang yang celengan jalma teh yang celengan amal. Keur manehna keneh keur urang-urang keneh eta ku dermawana Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Dermawan. Wallahu a'lam bishawab.